Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sareng simkuring di sebuahna kiwari simkuring aya di wewengkon Garut karesan ayeuna dina raga silaturahmi ke keluarga di Garut. Utamina mah jajab ieu reng-rengan anak tetapi anu gaduh ngagegeh kiwari online tetapi channel kiwari. Simkuring ayeuna aya di rumah makan Strawberry nya di Strawberry. Iya dina raga makan siangnya atau non dahar berang gitu bahasa Sunda mah asa teu pernah nya dahar berang. Jadi makan siang berenang atos pesan sabaraha rupa kadaharan oge inuman keur ngisi beuteung-beuteung urang gitu nya. Ngarah dina engkena ngaprak teh aya tanaga gitu nya teu leuleus teulang layeuskeun. Komodi tadi di Bandung ka dieu teh sabaraha puluh kilometer eta ngagunakeun atawa apa ngorbankeun energi anu teu saeutik. Sabaraha menu anu tos diayakeun di dieu atawa dipesankeun nyaeta aya bakar nila, aya liwet, aya es teh jeruk jeung rupa-rupa sajana. Kumaha kaseruanna urang dina raga dahar ieu nya? Urang Bandungana yang kumaha? Kumaha ngeunahna, kumaha nikmatna kadaharan-kadaharan nu aya di dieu. Kayak dibejakeun. Da ieu Kang Hayan sujana nya. Kang Hayan Minandar salaku ketua redaksi di Kiwari Online. Aya juraganana Kang Ahmad Malik anu janten gegeden oge sakaligus pamilik nya pamilik owner di Kiwari. Nah ieu rengan-rengan ieu anu usaha sateka apola sangkan bahasa Sunda teh tetap bisa dimulai bisa aya langgeng di masyarakat dina kamekaran informasi globalisasi ieu. Cekap ya sangat emangnya tekan kuli orang teh cekap sih. Ramai guys, betul guys.
lantaran di Sanguan Bagas Wareg. Jadi guramena orang Tambul. Gurame guys. Mantap. Jadi gurame mah tekstur nanti naonnya lemes gitunya. Lembut cukup orang Tambul. Lembut mah sabar cek bahasa Sunda mah lembutnya leutik. Ini lembut leutik. Lemes. Ini tekstur dagingnya teh. Gurih. Dibakar kecap. Mana Pak? Langsung. Dari mana juga anca gurame? Lajeng. Ieu bari menang duruk. Ayam menang duruk. Jadi aranjeun guys, amun ka kabarna kedai di Garut. Coba kadaharan nu ngeunah strawberry. Salah siji anu bisa direkomendasikan ke aranjeun. Asa-asa mun ka dieu sebutkeun ngaran Ki Aris. Insyaallah. Moal mayar asup mah. Kang Hayan juga hample goreng eta bakar ayam. Ayam dulu. Ayam diduruk. Dikremasi masih kurang Bali mah. Denungan mah elehan tuh. Terus kali nambah Wareg. Jadi lamun hiji waktu aranjeun ka dieu ajaknya yang di sana mah. Ajak teh. Ajak ke Aris. Are ulah lihat. Subscribe, like, komen, jeung bagikeun atau share. Marah sararea oge apal, ngarah sararea lebih nyaho. Kumaha keseruanna urang ngaprak. Tadinya sebenarnya ieu ngapraknya, ngaprak mah ke rumah rangsal make pakaian PDL, taktikal, ieu mah make batik. Ngaprakna teuing naon dalam rangka lah pokoknya. Nah, guys, ini orang ngobrol kumaha naon sih sebenarnya anu kira dituju ku Kiwari teh. Kayak orang ngobrol jeung pupukna langsung jeung anu bogana Kiwari online nya. Naon visi jeung misina kumaha tujuanana atau kasang tukang panginditan nyieun channel Kiwari teh naon. Oke, urang keur panah-panah meureunnan urang coba ngobrol jeung pimpinan redaksi Kiwari. Enak arahnya bangla tuh. Kateli ponyona pisan malum di Bandung loh. Di Bandung guys.